harus kita agungkan, begitu kita harus agungkan. Maka di mana kata Allah tiada tempat yang satu dimuliakan ketika tempat itu dibacakan nama kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, hakikat syariatna urang hadir ieu teh kursa alit, tapi hakikatna malaikat talurun pas diaoskeun ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Malaikat turun panyaksian kahide tempat ka jalma-jalma nu di mana-mana eta nyaksian ngucapkeun nya eta bersolawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saur Kangjeng Rasul man azzama li maudi kuntu syafi'alahu yaumal qiyamah. Sing saha anu jalma anu ngagungkeun kana kalahiran dina dinten kaul maka hak bakal menang syafaatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, lamun urang misalkeun hayang lebat ka surga, hayang lebat ka surga ngandelkeun salat urang bisa moal. Tebih kene salat urang mah pas Allahu akbar inget kana hutang. Budak ngora Allahu akbar hapena hurung tehusu padahal mah lain kabogoh tapi operator pulsa Anda harus isi lagi loba teh husuna. Cenah urang mah ngandalkeun puasa urang mah loba keneh ja ngagibahna. Puasa mulut berpuasa tidak makan hiji pun tapi urang teh sok ngomongkeun pahala akhirna puasa urang teh dilebur. Tah makana urang butuh kana syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir zaman bring sakabe jalma ngabringna ka Nabi Adam rek menta syafaat eta jalma Nabi Adam tetiasa. Saur Nabi Adam suh ka Nabi Nuh, saur Nabi Nuh ka Nabi Isa, nu akhirna mapa eta umat-umat di kaum Nabi Adam nya eta tiasa disyafaatan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka napa bangga teu jadi umatna Kangjeng Rasul? Bangga teu? Alhamdulillah etalah salah satu umat Kangjeng Rasul anu urang teh kudu disyukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab teu aya sanes umat anu paling dimuliakeun ku Allah nyaeta umat di mana-mana ingat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aya hiji riwayat Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas hiji waktu kempel sareng sahabatna, ya sahabat hal alimtum imanan, wahai sahabat coba pangnebakeun iman makhluk Allah mana anu paling aneh. Saur sahabat imannya para malaikat ya Rasul. Saur Kangjeng Rasul, hei sahabat, malaikat mah moal mungkin teu iman ka Gusti Allah sabab malaikat diciptakan untuk melaksanakan perintah Allah dan malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Can pernah Pak aya malaikat Jibril korupsi ayat bener teu? Bener. Kan aya oge jelema anu ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril ditewa ku polisi. Alhamdulillah tah eta saktina polisi Indonesia teh entong si teroris malaikat Jibril bisa benang. Alhamdulillah malaikat. Aya deui sahabat anu ngacung, oh imanna para nabi ya Rasul. Saur Kangjeng Nabi, para nabi tidak mungkin tidak beriman sabab Allah nurunkeun ayat perintahna langsung ka Kangjeng ka sadayana utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa langsung bertatapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Eta mah teu aneh saur Kangjeng Rasul. Terus sahadi min ashabi ya Rasul, imana sahabat-sahabat anjeun ya Rasul. Sanes saur Kangjeng Rasul, sabab sahabat-sahabat kaula ningali mujizat-mujizat kaula, ningali mujizat-mujizat utusan Allah. Lautan dibelah ditingali ku sahabat-sahabatna,
bahkan mujizat Rasul ge tiasa ditingali, teu aneh eta mah. Saur Kangjeng Rasul, wahai sahabat, iman anu paling aneh engke di akhir zaman umat kaula, aranjeunna can pernah ningali larahi kaula, can pernah ningali wajah kaula, can pernah calik sareng kaula, tapi anjeunna daek berkorban demi kaula. Anjeunna percaya bahwa kaula teh utusan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Alhamdulillah, maka di mana-mana urang ngacarakeun ngayakeun maulidan, harta urang, tenaga urang disodakohkeun pikeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun urang can pernah ningali kana larahina Kangjeng Rasul, maka eta iman urang bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, eta keistimewaan umat Kangjeng Rasul. Walaupun banyak orang yang membid'ahkan, tapi orang karena cinta mahabbah ka Kangjeng Rasul, cinta lain cinta palsu, tapi cinta aya dalam jiwa. Tah eta salah satuna cinta dalam jiwa, segala pengorbanan pasti dikorbankan. Harta, arek tenaga, arek emutanana pasti dikorbankan pikeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta nu kadua teh. Mudah-mudahan urang sadayana kengeng syafaati mantena alhamdulillahirabbil alamin. Tah anu hiji deui urang judulan wae sakediknya eta. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kade Pak. Aya di hiji umat kaula anu moal ningali tilu golongan moal ningali kana larahida Kangjeng Rasul. Sedih pisan eta bah. Daud cerah salah satuna la yura salasa liwajhi salah satun. Tilu golongan anu moal ningali kana lari kaula engke di yaumil kiamah. Nu kahijina aqul waliden, nyaeta hiji jalma anu doraka ka inung ramana Pak, moal ningali kana pamenteuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kade Pak urang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin zakat, tapi kakolot bedegong. Rajin ka haji, rajin ka mana, rajin ngaji, tapi kakolot bedegong. Walaupun seorang orang tua ilmunya lebih rendah dari kita, tapi tetap mulia nak kudu aya dina mulia nak seorang orang tua. Anak tidak bisa Pak. Bahkan kesuksesan anak siapa tahu ada dalam belakangnya doa orang tua. Kade di mana-mana lamun urang arek ngaji neangan ilmu neangan rezeki neangan eta sagala kudu menta heula ridho tikolot. Sabab eta ridho tikolot teh insyaallah bakal jadi pamatik doa anu bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan eta doa orang tua teh bisa seperti 70 wali Pak. Alhamdulillah, makana kadenya di mana-mana urang ngaji teu bisa wae neangan rezeki seret wae, dagang sagalana seret wae, tingali kana kolot urang apakah urang teh ngamuliakeun kana orang tua apakah henteu. Alhamdulillah. Kunaon urang kudu ngamuliakeun ka orang tua Pak? Sabab ibu teh anu ngandung Pak, ngandungna eta putra teh cenah kacida wahnan ala wahnin. Berat cenah. Di mana-mana lamun tingali lamun aya hiji istri panuju ka kandungan katingali pan. Meuni hese eka ditu ge aek nyeuseut teu bisa ditunana lemari eta kandungan. Da kunaon sababna? Nya kitu teh sare ka belah kiri hese ka kanan hese nangkuban sieun bitu pan yang meleduk merenang. Tah kitu nya. Jadi makana lamun di mana-mana aya hiji putra atau aya hiji budak anu doraka kanu janten ibuna, maka ku Allah oge bakal dimurka. Ridho fi ridho walidan, suhtullah fi suhtu walidan. Ridona Allah aya dina ridho indung bapa, benduna Allah aya dina indung bapa. Tah eta di mana bahkan ten ku Allah wae ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal disyafaatan di mana-mana jalma anu doraka ka indung rama. Paham? Alhamdulillah, insyaallah tah sakitu wae anu tiasa sabab ayeuna teh tos peuting komonya aya panganten da wayah kieu mah meujeunna ge diharungku samping adu pingping benernya.
Alhamdulillah. Iya mah idhul sulur we ka sahibul bait nya kapun gurunya alhamdulillah. Da seueur ning anu panganten baru teh Mang Majin, Mang Anggi tah seueur nya. Alhamdulillah nya mising kepeting-ting nungguannya datos wengi ieu teh mudah-mudahan atuh urang doakeun nya anu tos nararika sing dijantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah atuh anu nuju anu tadi ngabereskeun akad pernikahan mudah-mudahan ku Allah dipasihan jalan anu berkah dunia sinareng akhiratna. Alhamdulillah hadanakum wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.